apa? Tunggal sebagai sukunya bisa pindah gitu ah. Hah, nyebutnya tanggungan. Anjir pengen hoream sekali teh euy. Si Mamat teh teh kunyung. Mang meuli geura ah. Dapat saya askeun saya mah. Lah tukang cuanki euy. Mang, cuanki. Ka mana nya? Anggar ieu mah geus eueuh wae teh. Tukang cuanki ieu mah. Ka mana ieu? Cuanki! Ah, eueuh wae cuankina ge euy. Mang Cuanki, ka mana ieu? Ah, ku aing mah cobaan ayeuna mah tong sinukna wae nu disumputkeun teh ah. Aing mah bismillah urang sumputkeun ku aing ayeuna mah ah. Pepeg eueuh si emangna. Ah. Hese geuningan euy. Berat Cuanki teh euy. Ah. Berat geuningan euy. Paingan. Nyeri kieu ti dieu ka dinya oge ah. Mah apalkeun ah. Da pongana atuh hese. Ku ngadeg meuli hararese ah. Api-api we di dieu ah. Antepkeun ah. Kalah tanggungan mana euy? Hah, anjing ieu mah. Mamat ieu mah euy. Tanggungan ka mana ya? Mamat ieu mah. Mas. Mat, Nahan, Mang. tanggungan ka manakeun? Panggungan naon? Tanggungan cuan ge ka manakeun? Nahan, do ka abi teu apaanan pe abi keur di warung beberes. Di dinya sok nyumputkeun tanggungan mah. So, bisa gitu kan bahasa ieu pernah abi rek angkat teu kaangkat. Sinukwa ge disebutkeun wae. Nyari sinuk mah da babari tinggal kieu ari tanggungan mah bobora bisa nanggung kitu pan bahasa ieu ge pernah berat. Ah, atuh da pira nanggung. Di mana di tunana mana di mana? Di dinya urang biar tuh. Di mana hayu da abi kan teu apa abi di dieu. Di mana tanggunganana? Ah, di dieu. Da tuh. Pan abi ge lamun ngangkat kitu mah moal bisa atuh. Kan berat. Bisa ngaran-ngaran itu boga jaya, boga sifat boga jaya kumaha da atuh berat tanggungan mah jeung mang keur dagang keur usaha piraku abi nyumputkeun moal mungkin atuh mah. Namanya tanggungan bisa lempang sorangan. Teu apa atuh da piraku abi pan keur di warung abi oge. Terus ayeuna usaha kumaha ieu? Teu apa na jadi nyalahkeun ka abi. Bae urang mah rek ngomong kadunungan kumaha mah Gitu. dieu. Jangan ah. Mang, Naon deui? tah tingali asa ningali mah tadi aya roda cuanki ka jero. Tuh, cek urang ge posisinya disebutkeun. Nya. Tuh cek abi ge pohon nuna meureunnan. Monya nuna di teras batur Tuh pohon nuna ah ieu mah. Tukang cuanki ieu mah tuh, ieu aya. Pohon nuna meureun mang mah. Jadinya mah hayangna naon jeung urang teh? Heueuh, eta mah bieu mah pohon nuna meureun mang mah beuti kadinyakeun. Monya tah jauh-jauh di negara Cibatur. Teuing da teu apa atuh da pindah sorangan meureunnan da abi mah Tanggungan mah terbuka suku. Monya bisa pindah. Teu ka teu apa. Tanggungan terbuka suku monya bisa pindah gitu ah. Hah. Nyebutkeun tanggungan. Terbalik. Ah. Gitu. Udah saya menyebutkan tanggungan. Duka saha. Gitu tukang cuan gitu. Aing mah kaduhung da eureun di dieu.